Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Ya ampun kunaon aranika teh nyarita bulabab kaos kitu kabener nyarita teh. Bener mamang bener kabener nyarita teh ulah kalambang musim kuring duaan keur loba pamikiran ayeuna anjeun duaan ka nyarita kitu kabener aya naon Cek Mang Komod jeung Bisarmi waktu harita pada nyarita kitu bari mencerong kadua anak buah Mang Komod anu ti tadi nyarita belebeb kawas anu bingung. Kieu apunten juragan nyonya salosna mah di sawah anu belah kaler di lembur Cisodang aya nu ngaruksak duka saha eta teh 5 pameget jarangkung badag ngadon ngaruksak pare sakotak kesuksak ngan ayeuna teh nuju di sanghareupan ku Mang Kodir sareng rencang abdi sadaya ngan kakuatan teh aduh sanes bantrak-bantrakeun juragan. Aduh nyonya hapunten matakna ayeuna ngahaja abdi duaan teh dipiwarang ku Mang Kodir nyusulan juragan supados ngalaporkeun kaayaan ieu sareng deui panuhun teh juragan kedah sumping ka ditu kumargi. Waduh cilaka juragan cilaka upami teu ku juragan makawas nama. Waduh abdi sadaya teh moal kiat Cek dua anak buahna waktu harita langsung nyararita kitu atuh puguh bae. Mang Komod jeung pamajikanna silih teuteub tapi teu lila harita Mang Komod teh langsung nangtung. Anu bener nyarita teh anu bener aya jalma anu wani ngaruksak sawat aing anu bener lain heureuy sia teh lain heureuy. Tanya Mang Komod waktu harita nyorongos kawas kitu ka Cidaambokna. bener mamang bener lain keur lingkah pemangtalan keur lingkah kabener nyarita teh kabener. Mang Komod jeung pamajikanna waktu harita terus-terusan nanya
bangun kacida penasaran jeung reuwas barang ngadenge laporan gitu. Laras juragan nyonya abdi duaan masanes ngarekayasa atawa nuju heureuy kitu kanyataan teh juragan nyonya. Yap, ayeuna cuang kaditu sareng abdi juragan karunya Mang Kodir sareng rencangan abdi cilaka, pasti cilaka sabab tadi teh nuju ripuh nuju aduh bingung nyarios nage bingung juragan karunya Mang Kodir karunya bisi disiksa tembalna atuh Mang Komod teh waktu eta bener-bener kacida ambakna harita langsung ngomong ka pamajikanna, Sarmi hampura ayeuna maka paksa ku akang ditinggalkeun heula sakedeung sabab akang teu bisa ngantepkeun jalma-jalma anu geus cucungah ka urang. Yap, ara nikah ayeuna kudu nangtung namjug aing datangan sawahan ayeuna keur diruksak ku 5 jalma. Eta jalma moal diantepkeun bakal diwaras ya ku aing ayeuna. Cek Mang Komod waktu harita nyarita kitu bari mencong kadua anak buahna. Kade akang hati-hati akang hati-hati. Ulah songgoto bisi matak cilaka akang kade. Cek Bisarmi waktu harita nyarita kitu bari ruwah riwi kacida sieun bisi salakina cilaka. Ulah hariwang Sarmi ulah hariwang keun moal kumaha pokona bakal diwaras sabaya eta jalma anu geus wani cucungah ngaruksak sawa urang bakal diwaras ku akang. Tembal Mang Komod sanggeus kitu mah kanceling Mang Komod jeung 2 anak buahna teh kaluar ti imah langsung asup kana mobil. Teu lila oge mobilna teh geus jebrung ninggalkeun pakarangan imahna nuju ka lembur Cisodang rek nuju tempat di mana sawahna aya. Di perjalanan teh Mang Komod terus bae putuk gendeng kacida ambakna geus teu sabar hayang geura nempok 5 lalaki anu disebutkeun kedua anak buahna geus wani ngaruksak sawahna jeung dihayang nyaho naon sababna 5 lalaki eta wani ngaruksak sawah manehna. Sanggeus aya setengah jama beureunan kulantaran mawa mobilna nyemprung hayang gewat nepi ka sawah anu disebutkeun kedua anak buahna diruksak ku 5 jalma. Teu lila oge barang nepi ka eta sawah matana molotot kacida ambekna komode nempok Mang Kodir jeung sababaraha anak buahna geus kadesek ngalawan 5 jalma anu geuningan teu salah omongan 2 anak buahna teh boga kamampuan anu teu gampang diungkulan ku Mang Kodir sapara kanca. Orang sia kaceleng Kodir jeung arandika sakabeh mundur keun ku aing bakal diwarahi jalma-jalma teh. Woi andika saha jeung kunaon ngadon ngaruksak sawah aing nepikeun ka sakotak ruksak kieu aya naon sia boga masalah kumaha ka dewek jawab sia jawab atawa andika sakabeh aya nu nitah lamun heueuh saha anu nitah ngaruksak sawah dewek. Cek Mang Komod waktu harita langsung nanya kitu bari mencerong ka cida sekeutna kalima lalaki anu melotot oge ka manehna. Wah montong hayang nyaho aya naon jeung ditita ku saha nu penting mah dewek limaan waktu ieu bakal ngaruksak sakabeh sawah andika anu aya di lembur sabab teu guna sia lembur lain di dieu kunaon ngaran boga sawah di tempat kudu nama andika teh ngajual sawah ieu ka warga anu aya di lembur tak eta anu kudu dipikanya ku andika ayeuna mah sok dewek bakal nanya ieu sawah bakal dijual atau moal lamun henteu
montong boga pangharapan andika bakal hasil panen di sawah-sawah anu aya di lembur. Cek lima lalaki eta langsung nyarita kitu atuh. Mang Komod teh bener-bener waktu harita beungeutna beureum kawas atah meulem kulantaran kacida ambek geus teu bisa ditahan deui. Setan andika bener-bener hayang diwarahnya, sok ari heueuh mah maju sia motong nyarita hayang mulia tanu sagala, sabab dewek mah teu boga niat hayang ngajual ieu tanu anu aya ge nyawa sia anu bakal dipeuli ku dewek sia. Lamun andika ayeuna teu kuat meta dihapura jeung nyaritakeun sagala rupana saha anu nitaan arandika limaan ngaruksak sawah dewek ku dewek beheug sia anu bakal dikerencengkeun, dipariuskeun, dipotongkeun ku dewek dina waktu ayeuna sia. Tembal Mang Komod bari teten jerak kana taneuh kulantaran bener-bener amarahna geus teu kawadahan. Loba gaya sia Komod sakitu geus rek modar sia dina leungeun kuring limaan ayeuna. Rasakeun ieu hiu kaceleng hiu leplos cerelat hiu plus cerelat cebrot dari dug. Lima lalaki teh malunur ka tukang bari muringis kulantaran barang peureub maranehna ngadu jeung peureub Mang Komod karasa linu jari kacida. Geuningan ngan saukur keuyeub apu kabeh, ngan saukur sungut kalalede awak caraku badag, tapi tegablek kemampuan anu bisa diandalkeun geuningan dihareupeun dewek mah. Jawab sia andika limaan ditita kusaha, jawab sampe dewek mites-miteskeun kokod andika anu geus ngaruksak sawah dewek ayeuna. Jawab sia, jawab. Cek Mang Komod waktu harita saenggeus susirian bakat kubunga kulantaran dina waktu heta geus bisa ngukur kakuatan lima lalaki teh jauh di sahandapeun manehna. Atau lima lalaki anu geus ngarasakeun kumaha kakuatan Mang Komod beda jeung Mang Kodir sapara kanca anu samemehna gampang dilawan ku maranehna jeung deui lamun teu kaburu Mang Komod datang mah geus pasti Mang Kodir sapara kanca geus bonyok ku maranehna limaan. Tapi waktu eta lima lalaki teh kawasna macan hayang ngaku kaunggulan Mang Komod anu geus puguh jauh sagala rupana jeung maranehna. Ngan bubuhan lima lalaki teh keur ngemban tugas di dununganana anu nitaruh ngaruksak eta sawah sanajan can kanyahoan sababna kunaon maranehna waktu eta dititah ngaruksak eta sawah teu bisa ngaku kitu bae komo deui bari jeung ngabejakeun sagala rupana ka Mang Komod. Limanana teh morongos bari jeung langsung laluncat nyerang deui. Setan montong cacape kawas kitu sia Komodo kuring limaan can ngaku eles sia ngaca ukur ngadu kokod kawas kitu wajar sia ngaran nage gelut. Rasakeun ieu kaceleng hiu leplos cerelat kaceleng kajeng kurentel hiu plak pret jebrot koleang kuprak. Lima lalaki teh waktu harita langsung ngajurah roh nangkarak bengkang dina sawah. Sakitu ngan gede sungut, bener-bener gede sungut Kodir jeung Aranika sakabeh tewak cekelan ku dewek bakal ditanya lamun eueuh anu ngajawab kokoda ku dewek bakal dipotong-potongkeun bongan Aranika geus ngaruksak.
Cek Mang Komod bari ngaleret ka Mang Kodir sapara kanca. Keun Kang, keun bener juragan, bener keun kuring sadaya di cepengan keun kurang siksa ayeuna mah juragan. Sokang tenang Kang, kuring mah tadi aduh meniripuh, untung akang keburu datang mun teu mawah cilaka. Burunan kuring jeung barudak teh cilaka dina waktu ayeuna teh geus kaos kumaha burunan Kang. Cek Mang Kodir sapara kanca waktu harita nyararita kitu bari ngarenghap panjang kulantaran kacida bungahna waktu eta maranehna bisa bebas dina bahaya gede sabab samemehna mah geus bingung kudu kumaha ngungkulan 5 lalaki teh anu keur maranehna mah sulit diimbangan kemampuan anu dipika boga ku 5 lalaki, tapi geuningan dihareupeun Mang Komod mah 5 lalaki eta teh geus teu walakaya. Sok cekelan. Cek Mang Komod nembalan kitu bari mencerong ka 5 lalaki anu teu bisa kukumaha deui salianti kudu narima kanyataan ayeuna geus teu bisa kukumaha dihareupeun Mang Komod mah. Ayeuna jawab sia, jawabannya dewek sia, jawab saha anu geus nitah Andika ngaruksak sawah dewek, sabab dewek mah terumasa boga masalah jeung jalma atawa masyarakat anu aya di lembur. Jeung deui dewek teh meuli sawah teh lain cara paksa, sabab anu boga sawahna langsung ngadatangan dewek di lembur menta dibeli, tapi dewek teu ngarti kunaon Arandika sakabeh ayeuna ngadon ngaruksak. Jawab sia jawab, lamun teu montong sambat kaniaya 2 leungeun Arandika bakal dipotong-potongkeun sia. Cek Mang Komod ngancam deui bari tutupanna teh kacida sekeutna nutup 5 lalaki anu tarungkul ngaroroncon awakna ayeuna mah bener-bener geus rubah sagala rupana. Teu katembong deui kagalakan anu samemehna ditunjukkeun dihareupeun manehna. Aduh, hapunten juragan, hapunten simpuring oge teu terang ngan simpuring mah dipiwarang kudunungan saurna teh kudah diruksak sawah juragan Komod anu aya di ieu tempat duka aya masalah naon nama teu terang ngan dipiwarang kitu unggul juragan. Cek salah saurang 5 lalaki eta akhirna mah ngajawab oge sanajan teu nyaritakeun alasanana meureunnan bener maranehna teh teu apal ngan saukur ngalaksanakeun tugas anu diparentahkeun ku dunungan manehna. Nah bener Arandika sakabeh teh teu apal maksudna bener atau henteu? Jawab sia lamun teu ngajawab secara jujur. Yo leungeun Andika teh bakal dipotongkeun ayeuna keneh. Cek Mang Komod bari waktu eta langsung nyekel leungeun saurang lalaki ti 5 lalaki eta atuh puguh bae. Lalaki anu keur dicekelan leungeunna ku Mang Komod beuki pinuh ku kasieun ku sabab teu hayang leungeunna dina waktu eta dipotongkeun ku Mang Komod. Aduh ampun juragan, ampun leres abdi sadaya mangan saukur ngajalankeun tugas di piwarang ngaruksak di peruhan artos aya alasan kitu kieu nama teu terang juragan teu terang. Jawabna bari geus teu era deui waktu harita nyaritana teh bari rembay ku cai mata. Atuh Mang Komod sapara kaca waktu eta nepikeun ka gogodeg kulantaran bener-bener sagala rupana geus rubah. Anu tadi galak ayeuna kawas budak leutik gagauran ceurik bakat kusieun dipotongkeun leungeunna ku Mang Komod. Nya atuh ari teu apal mah teu nanaon, tapi sebutkeun saha dunungan Andika anu nitah ngaruksak sawah dewek di ieu tempat, sebutkeun saha jeung di mana lemurna.
sebutkan lamun teu ngabejakeun sangaran jeung lemurna di mana eta tandana sakabeh anu dicaritakeun bieu ku Arandika ngabohong geus pasti. Kokot Arandika bakal jadi dipotongkeun ku dewek sia. Bakal tanpa daksa Arandika teh balik teh kokot moal bisa kukumaha deui sia. Sok jawab anu bener samemeh nyata ancaman dewek bakal jadi kenyataan. Jawab sia, jawab cek Mang Komod bari nyentak kulantaran ti tadi 5 lalaki teh kalaka ceurik balilihan kawas budak leutik geus teu boga kaera saeutik-eutik acan jauh tina sagala rupana anu samemehna kacida garangna. Geus Kang, ayeuna mah potongkeun bae kaosna mah. Ngabohong ieu teh, ngabarohong kabeh. Bener Kang, bener. Tong diantepkeun Kang. Bener Kang. Kang, bener. Bener juragan, bener juragan. Potong-potongkeun bae juragan. Kuring mah satuju. Beheungna juragan, beheungna. Nya Kang, nya. Bener Kang, bener. Cek sakabeh anak buah Mang Komod waktu harita ting calengkeung nyararita kitu kulantaran maranehna kacida ambokna sabab samemehna sababaraha kali katenggel jeung katajong ku 5 lalaki sabab kemampuan maranehna mah aya di sahandapkeun 5 lalaki eta. Atuh geus ayeuna jang potong-potongkeun bae kokona tapi samemeh dilakukan. Jawab sakali deui, jawab sia, jawab saha dunukan Arandika teh dunungan Arandika saha jeung aya di mana. Jawab sia, jawab. Mang Komod sanggeus nyarita kitu nyekel deui leungeun lalaki anu tadi disingsieunnan kumanehna rek dipotongkeun. Atuh eta lalaki teh langsung minta ampun bari ceurikna teh beuki gagauran bae matak hayang ceurik keur maranehna sakabeh kulantaran bener-bener sagala rupana geus robah kagaranganna teh leungit teu nyisa saeutik-eutik acan. Aduh, ampun juragan, ampun ngingi potongkeun, ampun juragan, ampun saleresna mah anu miwarang abdi sadaya teh ju naon kabener atuh jadi teh kabener ju naon curi cuk Mang Komod. Atuh beuki ngaroroncot bae maranehna teh bari pok nyarita salah sahiji ti 5 lalaki teh negeskeun saha anu nitah maranehna ngaruksak eta sawah. Sanes curi juragan, tapi juragan Juli. Si Juli waktosna ka bujeng Sep cag urang kantunkeun heula cariosna dukikeun ka dieu kumahanya kaayaan Mang Komod sanggeus ngadenge saha anu geus nitah 5 lalaki eta ngaruksak sawahna. Cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu. Insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga per mios.